ngandika sapa Aisyah nah wis nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anita ini saking pira-pira jimat. Tamimah ya, jimat batu aling. Oh iya maksiat lagi. Jadi jimat gitu. Bawa we. Teu meunang ya tanya. Paman jimat. Oh mana peka keris dipusti-pusti mau jadi jimat ya. Imanian 14 mulu, 14 raja. Dicegah ya takut Kanjeng Rasul ke jimat. Kalau ngandika sapa Aisyah tu sayyidatuna Aisyah, walaisat lan orang apa tamaimu pira-pira jimat, iku ma jimat tu laku kang den gantungkeun ieu ma ba'da nuzulil bala'i ing dalam sabada turun bala'i. Inama tamaimu pasire utawi jimat, atau jimat iku ma jimat tu laku kang den gantungkeun ieu ma qabla nuzulil bala'i ing dalam sakobra turun bala'i. Tanpa ada penyentan nolak ia tamain bihi kalawan sabab ma apa maqdirullahi ta'ala pira takdir saking Allah Ta'ala. Jadi ai bahasa jimat cek sayyidatuna Aisyah mah lain jimat anu digantungkeun kana geus kakenaan balahi seperti nu gering ini jeung gering usaha ye sebul wae butuh kana jimat dari jimat geus keun aku bahe sebul nanya eta mah lain tamain cek sayyidatuna Aisyah. Tapi nu ngaranna jimat mah adalah jimat nu can keuna manehanana oh ye panolak ku setan, panolak ku iblis, panolak sebul. Jimat emeh laku ka awewe oh can ge berusaha ka awewe na ge geus jimat heula ti heula. Dudukun heula ti heula, dicampe heula. Oh heula jimat. Oh ieu jimat gemar semar ieu semar mesem ieu. Keris wadah teh yang diselapkeun cangke ka awewe teh. Gemar semar eta. Tan kitu nu ngaranna tamaim teh nya. Can ge ditanyaan awewe geus nyiapkeun jimat teh da. Eta tanyaan heula mun kagak geus ditolak balik deui moal jimat kan gitu. Ari geus mah ditolakna kan bakal dina mah lain jimat lain. Jeung macana naon geus make jimat ti heula. Kudu usaha heula. Wasu ila lan tanya sapa Rabi'atu Siti Rabi'ah anu mar'ati tentang wadon. Tu aliku kang gantungkeun ieu mar'ah al-hirja ing jimat pangraksa, jimat pangjaga. Likai tahbala adalah penjenta hamil ieu mar'ah. Auli Allah tahbala atawa jenta hamil ieu mar'ah. Pakarihahu mangka ngewa ieu Rabi'ah. Ing hirja waro'ahu lanekadkeun ieu Rabi'ah. Oh Rabi'ah teh lain Siti nya imana lalaki Imam Rabi'ah. Eta soalna rujuna mudakar waro'ahu pakarihahu. Waro'ahu lanekadkeun ieu Rabi'ah ing hirja minat tama ini satengah saking pira-pira jimat. Wakarihalan ngewa ieu Rabi'ah laha kaduwe mar'ah. Edon kelawan mani lantas roba ing yang minum ieu mar'ah sayain obat yang nau kang nyegah ieu si alhabla ing hamil dipatan kana wali ayub tala yang taden bunuh upama janin firrohi kan tetap di dalam rahim. Pernah ditanya ya Rabi'ah kumaha lamun awewe make jimat supaya ulah heuneuh. Lu pada heuneuh lagi encan. Dek eta Imam Rabi'ah ngewa haram kalakuan gitu eta jimat termasuk musyrik eta. Kan ieu nu bahasa musyrik teh nya. Percaya kana jimat, percaya ka Allah eta musyrik disebutna. Nya kitu deui ngewa ieu Rabi'ah ka awewe anu nginum kana kabeh ieu nya anu bisa nyegah kana reureuhan. Wasu ilalah dan tanya idol kelawan maning sapa Rabi'atu Imam Rabi'ah
an ilajal maridi tentang ngobatan wong lara bila bani sapi saudai kalawan susu domah hideung aula bani baqarati saudaya tawa kalawan susu sapi hideung maksudna sapi nang hideung ngalain susu nya aula bani imraatin atawa susu wedon ubatna ku susu jelema euy itu jadi pengobatan eta teh susu awet min awalibat min saking kawitan hamilan awet keur hamil susuna ngucur teh ubah wah kudu diteangan awet keur hamil teh susunya Balam yuro maka mendetekankeun bidalika kalawan ilaj apa basun bahaya. Cek Imam Rabi'ah teu bahaya eta mah berobat kudu kitu mah. Sanajan ku susu jelema oge. Tenan we awewe nu keur haramil susuna lamun ngecrot wadahan mah. Jadi ubah eta. Panen teh susu pertama meureun Pak. Sama dikenyap ku budak eta. Kalangan dikasih Abdul Malik wa amma malan napa utawi jimat uliko kang digantungkeun ya ma'ala sohi ngatasé wong cager awil mari di atalain ngatasé wong lara wisibiani atawa ngatasé bocah berihim atalain ngatasé liane kami min kitabillahi nyatane saking kitab Allah misal harajati halekaya jimat pangraksa waliha sajaratil kulit kayu au ruqiyatin atawa ruqyah diberi dikilahi kalawan orang dikiring Allah taala au mata wajimat asbakan yang madali kain kono-kono kabeh padalika mangkote kabeh kuminat tama ini setengah saking pira-pira jimat kayaknya jimat musyrik jadi cek Abdul Malik bin Habib sakabe jimat anu digantung mek dinu cager dinu gering arek di budak atawa di liana sanajan digantungkeun kitab Allah taala tulisan Quran nepi ka tamat sugan andarun gitu. Disebutkeun jimat pangraksa atawa ditulis ayat Allah taala kulit kayu atawa ruqyah ditulis atawa ruqyah anu dina eta ruqyah teh lain dibacakeun zikir ka Allah taala buku nu dibacakeun teh wa eta termasuk tamain cek Abdul Malik bin Habib waqadna halan teman-teman wis nyagaan saking tamain sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa lan tawi tamain iku sabun sacabang minasyirki saking musyrik eta jelema anu sok ngome jimat eta geus kacantelan setengah tina musyrik eta. Geus kena kana musyrik, sacabang tina musyrik. Wa malan utawi ruqyah kana kang ana ya ma iku min dzikrillahi saking dzikir Allah taala. Kalau sama ke orang ayat maiku minat tanah ini setengah saking jimat musyrik. Pokok aja jahulan teman-teman ngawanakan ini masuk palu ilmi ulama ahli ilmu. Mata kemenangnya jimat yang digantungkan ditulis kitab Allah Ta'ala. Mata ulama-ulama hikmah mata tulis kitab Allah Ta'ala dina jimat digantungkan tanya. Nulis nage ku hisab jumalnya seperti alif b t c jim ho ha dal karitu we nulisna jadi pas budak we diajar alif b t c di Quran tinggal angka we tulisna gitu ulama-ulama hikmah eta karena teu meunang dina jimat ditulisan kitab Allah Ta'ala. Wakanalan ana sapa mujahidun mujahid yaktubu nulis yang mujahid ta'awida ibra fir'aun disibiani ka bepeur bocah wa yu'alliqu halan ngagantungkeun ieu mujahid alaihim ingatase sibyan ngagantungkeun ing ta'awid teh a'udzu bi kalimatillah mucarabina keteling Al-Qur'an tulis aon digantungkeun dina beuheung budak ditongkorongkeun eta aya kalakuan seperti kalakuan
baca Imam Mujahid lain Quran tadi. Wasuila dan tanya sapa Malikun Imam Maliki anhu tentang ta'awil. Falam yaro mangka nekadkeun Imam Maliki bihi kalawan ta'awil ba'asan ing bahaya. Wa karihalan ngewai Imam Maliki al-ibda'in butir kalung dunia. Ing butir kalung fil khaiti ing dalam benang aladi nyatane ibdun yurubatu kang den tulis bihi dalam ladi apa dalikal kitab Allah Ta'ala Al-Quran. Maka ulah oge nulis Al-Quran ulah gagama kan Al-Quran ditulis mau dibawa kacai, dibawa misin, dibawa ulin, dibawa maksiat ya Allah ya Allah nggak mau dipakai ibadah cuma dipakai apel, tongkorong kayak bismillah kan ya Allah ya dibawa apel ngahina ya tadi termasuk tamain ya tadi padahal Al-Quran tapi termasuk tamain yang musyrik kata musyrik wasukila landet tanya idon kalawan maning landet tanya Imam Malik idon kalawan maning al-rajuli tentang lana yaktu bukan nulis si uang al-rajuli kanu ya lanang sejen asai ing sawiji-wiji minal Quran saking Quran bihamati ing dalam keluargane min dijadiin saking kaca amatin tes cuma yang siluhu maka amat dan mengalami hamatin min dijadiin saking kaca hidup cuma yang siluhu maka ngawasu ya si uang ing saya dilmai kalawan cai wal asalilan madu au dilmai kalawan cai wadawa sawijina mangun walius dihilang minumnya suang imaun iyahu iyane rajul kalam yara maka nekadkeun ieu Maliki bihi kalawan yaktubu ba'san ing bahaya jadi lamun nek nyieun jampe ulah ditulis Quran digantungkeun tapi tulis dina kaca tuluy kumah kacana cacaina cai tapak rumahna wadahan ini pun eta mah teu bahaya wa kana lan ana sapa Ali bin Abi Thalib bin Abi Thalib yaqul iku yaqul mandika Ali inna hadhihi ruqya satuna iki pira-pira ruqyah alati nyatanya ruqyah yurqa kang den anggo ruqyah apa biha ya lati walati lan barang tuk tabu kang den tulis ya lati walatiran barang tu olaku kang sok den gantungkeun ya lati iku laisat ora nono kabeh iku bisa iit sawiji-wiji illa min alfil mawasiki angin gantungan pira-pira janji alati nyatane mawasik akhoda kang nerakeun ing lati sapa Sulaiman Nabi Sulaiman bin Daud ala hawamil adi nyata pira-pira gegeremetan bumi. Jadi sakabeh ruqyah jeung sakabeh perkara nu ditulis tuluy digantungkeun. Eta teh aya zaman Nabi Sulaiman. Cara cincin Nabi Sulaiman nya ali Nabi Sulaiman eta. Aya di dituna sejarahna. Tapi eta mah lain tamaim, tapi termasuk mawasik janji ti Allah Ta'ala. Kau pakai eta ali cek Allah Ta'ala saya perjanjian yang Allah Ta'ala sana bisa jadi perjanjian yang Allah namun bisa mah tentu aja seperti perjanjian supaya diraksa di negara metan bumi tak pakai ya kongkorong cek Nabi Sulaiman dia tulisan dan tahu setuk ya kapal kita bunga dalam kene-kene panggonan muhtasirun kang den ringkes muhtasorun kang den ringkes majrupul asani di kang den sapu bersihkeun pira-pira sanade yusahilu kang gampang apa tanawuluhu merkolehe ya kitab al-qari ing atase wong maca wa sallallahu alaihi wa muga maqal Muhammad sallallahu alaihi sayyidina ing atase Gusti saya mulan lan Gusti sun sadaya lan bendoro ingsun sadaya Muhammadin nyatane Nabi Muhammad wa ala alihi lan ing atase keluarga Nabi salatan kalawan rahmat daimatan kang langgeng ila yaumiddin itu maka maring dina babales wala wala daya upaya itu maujud wala kuatan maka kuatan itu maujud illa billahi
aning kalawan pitulung Allah al-aliyyi kang maha dhuwur darajate al-adimi kang gede agung martabate al-malikil haqqi al-maliki kang ngarajaan al-haqqi kang hak al-mubini kang mertelaakeun al-munajjahi kang den bersihkeun anittikhadis sahibati saking andereakeun sahabat Allah wal banina lan anak Allah panggen jauhkeun dibersihkeun jauh dina nyieun anak nyieun sahabat la ilaha ora pangan kang wajib dibarengkeun maujudillah wa angin nyatane Allah Rabbul awalina kang mangeran ing makhluk awal kabeh wal akhirin ing makhluk akhir kabeh wassalamun anu ta'i hormat Allah iku ala ibadihi Gargap ingata setiap abdina Allah alladzina nyatan ibad istofa kang milih Allah ing ladina tawassalna gawe perantara ingsun sadaya ilaika nuju maring Tuhan ya Allah wa ya Allah bijahi sayyidina kalawan kaagungan Gusti ingsun sadaya wa maulana lan bendoro ingsun sadaya Muhammadin nyatane Nabi Muhammad al-Mustafa kang dipilih asabi lanjut para sahabat Nabi al-Khulafa'i kan jadi pira khalifah ayar jukona ing yang kana rezekian Allah ing sun sadaya taubatan kalawan tobat atau taubatan ing tobat wa husnul wafa ila ing bagus nuhoni amal wa hidayah ila ing bagus hidayah selamat ya kita boleh ciptanya hanya kita boleh ingin minta soal kondisi begini emosional lagi lo pakai nih kita kedokteran anu karano kayaknya sebenarnya ini kita anu litif nih ilajil asal nangis gugus di alalap cukup lah yang jelema anu dasarnya yang ada dasar aya ngaran kita kedokteran ngaran teh al-hawi fitimnya lumayan kan sagede kieu kita masalah nyeri huntuna wungkul bab nyeri huntu wungkul sadia teh aya al-hawi fitim eta mah dina kitab al-hawi fitim mah kumpul kaul asar dan kaul tabiin di zaman Andalusia Spanyol terus dirangkum pengobatan yang akan gaya-gaya pengobatan ulama-ulama baheula nya ketika zaman otonom dia menurut turisman di gunung Barokati al-Fatihah.